Dahar babarengan kita emang paling dipikar resep. Komo bareng para LC kieu mah makin seru euy. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah jadi aya nama ceritana sanguna geus asak paret nu ditunggu-tunggu pasti ieu. Tapi sebelum sanguna diudulkeun urang tilaman ku daun cau heula ame ka bagian kabehan calikna oge heuh. Nah pokona mah sancan dahar anu dina piring ditihilakeun supaya tepikiranan jadi lebih laluasa guys. Ieu teh sabenarna ejeng merek keluarga eman nu aya di dieu. Lamun teu dibere teh makan asa pikumahaeun. Ari ditawaran makan emang ditawaran bae. Tapi jelema teh sok tara aya ka dieu mungkin karena isin heuh. Nah boga prinsip dipisahkeun dina piring masing-masing sapiring ewang. Samemeh urang dahar utamakeun keluarga heula. Lamun misalkan urang ti heula teh makan bisi pajahkeun mere urut guys. Oke ayeuna mah geus beres kabeh tinggal bagian urang ieu. Padahal urang ti tadi mending geus hayang geura dahar ieu. Tapi kahalang ku loba iklanna. Tempo naon budak oge mending geus kulasa kulisik. Lamun cek kasar nama geus hayang geura nyomot kejo eta teh. Maraneh oge nyaho meureun betapa sengitna sanggup pasak lamun posisi urang keur lapar guys. Oke lanjut cerita ayeuna mah tinggal menikmati babarengan antara ngeunah henteuna dihakan wae. Tapi pas suapan kahiji beneran ngeunah lo guys. Teu disangka-sangka masakan budak lumayan pelem euy. Dalaharna oge nepi ka amenyo-amenyo. Seperti biasa lamun jelema keur lapar terus dibere sangu anteng we meureun. Soalna nu paling penting bagi jelema nya eta aya dua. Kahiji duit, kadua isi beuteung heuh. Burayot tah beuteung lah. Nah dahar babarengan kita emang paling dipikar resep. Komo bareng para LC kieu mah makin seru euy. Selain sungut nawak wek-wok tapi leungeunna oge carepet. Meni alabatan sieun dibeakeun teh ku urang. Padahal mah kalem we nya da urang oge loba keneh. Nah sakitu heula video nanti urang. Oke bye bye, see you next vlog.